Zaman baheula aya dua budak adi lanceuk, geus teu indung geus teu bapak, teu sanak teu kadang. Hirupna estu ning bener-bener nu geulis, kangaranan bodak pahatulali. Lanceukna lalaki, umurna kurang leuwih 7 tahun. Sebut we si Akang. Demi ari adina awewe, umurna karek 5 tahun. Kurang sebut we si Nyai. Tah, ieu dua budak, si Akang jeung si Nyai, nyicingan imah ditinggal kolotna. Imahna teh leutik, jabareod deui. Tempatna aya di sisi lemur, teu jauh ti leuweung. Pikeun nyumponan kahirupan sapopoe, si Akang jeung si Nyai sok ngadon ngaralas suluh ka leuweung. Ngadon mulungan pangpung anu balatak dihanapeun tangkal, atawa sakapeung si Akang sok nerekel naek kana tangkal. Ngadon ngala regang anu geus garari. Tuluy eta suluh meunang ngala ti leuweung teh dijual ka pasar. Sakapeung sok aya tatangga-tatanggana anu meuli eta suluh. Nya ladang ngajual suluh eta anu dipake pikeun nyumponan kabutuhan sapopoena. Kacaritakeun dina hiji poe, si Akang jeung si Nyai isuk keneh geus saged arinit ka leuweung. Bral we, maranehanana arinit ka leuweung paduduaan. Tepi ka sisi leuweung, si Nyai nempo aya tangkal buah ku kuludingdu. Buahna mani meuhpeuy, bareureuh. Tandaning eta buah arasa. Kancang si Nyai teh ngagentraan ka lanceukna anu leumpang di hareup. Akang, Akang, Nyai teh asa hoyong buah ku kuludingdu, ceuk si Nyai ka lanceukna. Reg lanceukna eureun. Tuluy melong ka luhur kana tangkal buah ku kuludingdu teh. Leuh, nya we nyi, buah teh mani arasa kitu, mani meuhpeuy. Sok atuh Nyai tungguan dihandap. Ku Akang rek dipangalakeun ka luhur. Ke ku Akang digebregkeun, Nyai pulungan. Nya Akang, sok Nyai ngantosan dihandap, ceuk adina. Terekel si Akang teh naek. Naek kana tangkal manikot tereh naekna teh jagoan. Kaceng kana regang, kana dahan. Ti dahan kana dahan gegalacangan. Geus deukeut kana dahan anu meuhpeuy buahna, kumaha digebregkeun, dioyak-oyak, dieuneuk-euneuk si eta teh si dahan kai. Atuh si buah nu arasa teh maruragan. Tuluy si Akang ngagorowo ka si Nyai. Nyai-nyai pulungan, buah ku kuludingdu, beunang Akang ngagebregkeun. Ceuk si Akang ti luhur tangkal. Narah Akang, aya nu ngagarayam kana suku, nyiwitan bari ngegelan. Walon si Nyai tihana. Usap we Nyai meureun sireum, ceuk si Akang deui ti luhur tangkal. Tuluy manehna ngalacat deui kana dahan anu leuwih luhur, anu buahna leuwih arasa. Digebreg-gebreg deui, buah marudul ka handap, maruraga. Nyai-nyai pulungan, buah ku kuludingdu, beunang Akang ngagebregkeun. Narah Akang, aya nu ngagarayam kana pingping, nyiwitan bari ngegelan. Tuluy silih walonan si Akang jeung si Nyai teh.
usap we Nyai meureun sireum. Ceuk si Nyai aya nu ngagarayam kana cangkeng, kana beuteung, kana dada, nepikeun ka tungtungna teh. Narah akang aya nu ngagarayam kana beuheung, nyiwitan bari ngegelan. Kulanceukna anger di walon, usap we Nyai meureun sireum. Si akang beuki anteng ngalaan buah, atuh da resep ningali buah mareuh euy semu bareureum. Dikebregkeun deui purudul buah. Nyai-nyai pulungan buah kukulu dingdung, beunang akang ngagebregkeun. Wet jempling eueuh sora si Nyai ngawalo. Rek kahanap si akang. Diteangan dihanap eueuh. Nyai-nyai pulungan bari luak liuk ka handap. Buah kukulu dingdung, katingali eueuh wae nu ngawalon. Gancang manehna tuturubun. Barang nepi ka handap, ditingali dihanap buah kukulu dingdung ngabarang. Tapi si Nyai na eueuh. Si akang reuwas kacida. Nyai, Nyai. Digero-gero teh si Nyai enger teu ngawalo. Teu ngawalona. Eueuh sora-sorana acan. Ala. Nah kamana si Nyai? Keur kitu karet ku si akang. Taneuh urut tadi si Nyai nangtung, katingali belok. Katingali ngalegok. Tuluy aya legok anu ngembat panjang. Ieu mah wet jiga tapak oray, ceuk si akang. Palang siang, wah hatena geus sabil, geus teu puguh rasa. Tuluy si taneuh anu ngablok teh dituturkeun ku si akang. Dituturkeun di papai. Barang geus rada jauh, geus ka tengah kebon tegalan euris, breh teh oray sanca mani badag jeung panjang ngajepak di tengah tegalan euris. Kumanehna ditinggal. Geuning oray teh pae. Jiga nama pae alatan kamberkaan. Alatan naon wareg teuing barang dahar si orangnya teh. Meureun peda geus ngahakan si Nyai. Si akang bingung katitu. Ningali beuteung oray bucitruk jiga aya waruga jelema. Dideuketan si akang. Diusap beuteung. Nya we, teuas jiga tulang jelema. Si akang kacida bingung kumaha carana sangkan si Nyai bisa salamet. Keur kitu kalayang aya manuk cukri. Eta manuk disada. Cukri, turih ku pucuk euris. Ceuk manuk teh jiga nu ngabejaan. Meureun enya ceuk si akang. Kudu diturih ku pucuk euris. Gancang metik pucuk euris. Tuluy si pucuk euris teh diturihkeun kana beuteung oray. Sret. Beuteung oray muka bray. Breh teh si Nyai ngagorehel dina beuteung oray. Teu tatapasing deui ku si akang. Rageuyeng si Nyai di pangku. Dipayang bari lumpat sakalumpat lampet munggu ka imah. Nepi ka imahna si Nyai gancang dimanian, dibersihan. Geus kitu bajuna diganti, digolerkeun dina dipan. Tuluy diruruban ku samping kebat. Geus kitu si akang menekung hareupeun waruga si Nyai. Nyai, ulah waka ini atuh Nyai. Mun Nyai ini teh akang jeung saha atuh Nyai? Ceuk lanceuk. Keur kitu ras manehna inget yen manehna kungsi diwaris hihid kabuyutan ti ninina. Gancang dicopot ti jero lomah. Tuluy digeber-geber kana awak adina. Debak katingkunya teh bari diusapan, digeberan. Bari kakawihan. Geber-geber hihid aing kabuyutan. Ditinggal nini awaki.
Rajat cenah sukuna si Nyai. Si Nyai sukuna ngarajat. Beuki sumanget ka si akang teh. Digeberan deui. Geber-geber hihid aing kabuyutan titinggal nini awaki karajat cenah leungeunna geber-geber hihid aing kabuyutan ditinggal nini awaki wajah teh si Nyai hudang gabrug teh dirontok ku si akang diceung-ceurikan ceurik batin ku atoh ku bungah yen adina hudang deui. Alhamdulillah Nyai. Akang teh geus sieun geus salempang sieun Nyai katutuluyan. Si Nyai ngagukuk ceurik lanceukna oge nya kitu teh. Akhirna maranehanana salupuran ka Maha Kawasa. Yen si Nyai nu geus diteureui ku oray bisa hirup deui jag-jag deui sabihara-bihara. Ti harita si Nyai jeung si akang hirupna leuwih layeut, leuwih sauyunan, silih jaga, silih riksa, silih talingakeun. Lanceukna nyaah ka adina ngahurmat ka lanceuk. Hirup salilana babarengan nepikeun ka gede. Tah, kitu dongeng keur peuting ayeuna. Pesen moral keur hidup, omat jeung dulur kudu silih jaga, silih riksa, silih talinga. Ulah loba papasnya. Nya. Gitu. Sok ayeuna mah geura sarare, geura ngarimpi anu ararendah, mudah-mudahan hidup jaga bisa ngahontal impian cewek. Brah. Permisi.